Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Haturan kaum dangu sadayana wilujeng wayah kieu patepang deui sareng pun emang dina guaran dongeng Sunda Sirah Nabawiyah. Ulah hilap toel heula like sareng subscribe mugi bae kasayan saderek sadaya sing janten cengcelengan sampeureun jaga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami ngawitan ieu guaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kulantaran saban waktu pagiling gisik jeung bangsa Arab nyaeta suku Zurhum, akhirna Siti Hajar sareng Ismail janten biasa ngagunakeun bahasa Arab dina pergaulana sadidinten. Teu karasa waktu terus lumaku marengan rumingkangna insan anu kumelandang di alam dunya. Kiwari Ismail geus ngajanggelek jadi hiji jajaka anu dadeg sampai rupa hade es tuning matak pikaresepeun pisan. Kocapkeun dina hiji poe kabireungeuh di Mekkah aya karesmenan anu kacida ramena. Si horeng si mana horeng dina poe eta pisan Ismail resmi ngadahu ka putrina suku Zurhum. Tangtu bae teu aya anu henteu hadir dina eta karesmenan sabab anu ngayakeunna teh pingpinan suku Zurhum nikahkeun putrina ka putra Siti Hajar mangrupakeun ulu cupuna Mekkah. Hal eta kejadian bareng sareng lungsurna parentah ti Allah ka Nabi Ibrahim di Palestina supaya nyumpingan anak bojona nu aya di Mekkah. Dina waktos anu parantos ditangtukeun beral wae Kanjeng Nabi Ibrahim miang nyorangan muru ka Mekkah. Tekat catur di jalana urang kocapkeun geus nepi we Nabi Ibrahim dugi ka Mekkah kalayan salamet sarta taya halangan harungan di jalan anu mataknya hewag kana lalampahanana. Sadugina di Mekkah Kanjeng Nabi Ibrahim teu wudu ngaraos hemeng kukayaan mangsa harita anu jauh tangeh dina waktu sakitu puluh tahun anjeunna mimiti kainnya sareng garwana Siti Hajar. Salian ti eta Kanjeng Nabi Ibrahim oge ngaraos regreg dumeh anjeunna ngagaduhan kayakinan rehna Siti Hajar kali Ismail teh aya dina kaayaan anu aman. Kanjeng Nabi Ibrahim parantos dugi kaburuan bumina Siti Hajar. Sabada itu ieu silih bageakeun tur tangaguar pangalaman masing-masing. Kanjeng Nabi Ibrahim naroskeun ngeunaan kaayaanna Ismail mangsa harita. Derek-dek Siti Hajar medar kaayaan Ismail di mangsa harita. Anu kaleresan bumina teh parantos tengah hiji deui sareng Siti Hajar. Satu tasna jelas lebah-lebahna di mana padumukan Ismail. Wanci pasosore miang ka padumukan Ismail anu geus dituduhkeun ku Siti Hajar sacara merele. Tekung silila jeung heseneangan da puguh masih keneh salalawak kocapkeun Kanjeng Nabi Ibrahim tos cunuk ka payeuneun panto imah Ismail. Kasampak ngan ukur aya awewe ngora nu aya di imah. Satu tasna Kanjeng Nabi Ibrahim uluk salam sarta anjeunna ngawanohkeun diri sing horeng awewe nu aya di imah teh taya lian bojona Ismail. Manehna nerangkeun yen Ismail nuju aya di pamoroan mulangna teh kirang langkung 2 bulan kapayun. Dumeh Ismail neme mangkat kurang leuwih sabulan satengah anu tos kalarung. Nabi Ibrahim tumaros patali kaayaan rumah tangga maranehna. Atuh derek-dek bojona Ismail nerangkeun aya sababaraha anu ngajantenkeun Kanjeng Nabi Ibrahim hanyelu. Dumeh garwana Ismail ngadongengkeun kaayaan rumah tangga
anu henteu pantes dicaritakeun ka jalma sejen, sok sanajan eta teh ka bapa mitohana sorangan. Anu katampina ku Kanjeng Nabi Ibrahim mah estuning mata krungsep ceuli. Satu tasna ngobrol ngaler ngidul pamustunganana Kanjeng Nabi Ibrahim pamitan ka garwana Ismail sejak mulang ka bumina Siti Hajar. Kanjeng Nabi Ibrahim amanat supaya mangsa Ismail datang ti pamarwan, manehna kudu buru-buru ngaganti tihang panto imah. Nah, eta mangrupakeun bahasa silip anu pihartoseunana engke sabada Ismail mulang ti pamarwan, anjeunna kudu buru-buru mirak garwana. Kancling wae Kanjeng Nabi Ibrahim mulang muru ka bumina Siti Hajar. Anjeunna gaduh paniatan bade nungguan Ismail sabara-bara dinten bari ngareureuhkeun kacape turta nyiapkeun tanaga pikeun mulang deui ka Palestina. Kirang langkung kenging 14 dinten Nabi Ibrahim ngadon leureuh di bumina Siti Hajar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dacan ngeresakeun Kanjeng Nabi Ibrahim kedah patepang sareng putrana Ismail. Akhirna Kanjeng Nabi Ibrahim pamitan ka Siti Hajar kanggo mulang ka Palestina. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim oge ngajanjikeun ka Siti Hajar yen insyaallah isuk jaganing geto tangtos anjeunna bakal sumping deui ka kota Mekkah. Nincak waktos anu parantos ditangtoskeun brawae Kanjeng Nabi Ibrahim miang lumampah mulang ka Palestina. Dasar kudu panjang carita 10 dinten ti saprak Kanjeng Nabi Ibrahim mulang ka Palestina. Kurunyung Ismail datang mulang ti pamoroan. Sasumpingna di bumi Ismail nampi wartos di bojona wireh 10 dinten kapengker aya tatamu ti Palestina nyaeta ramana ku anjeun Kanjeng Nabi Ibrahim. Ismail tumaros ka bojona naha aya amanat ti Ibrahim anu ditinggalkeun pikeun anjeunna. Pok bojona ngadugikeun yen Ismail kedah saenggal-enggalna ngagentos tihang panto bumi na. Mungguhing Ismail sok sanajan dacan kantos tepang sareng anu janten rama, tapi anjeunna mangrupikeun jalmi anu tumut patuh kana parentah sepuh. Komo deui Ismail parantos apa yen anu marentah teh ramana ku anjeun anu janten salah sahiji nabi sareng rasul di ieu bumi. Atuh henteu nungguan enjing komo pageto harita keneh Ismail wakca ka bojona yen tiwangkit dinten ieu anjeunna resmi mirak garwana. Kirang langkung 10 sasi ti eta kajantenan kiwari Ismail parantos nikah deui masih kawanoja turunan ti suku Zurhum. Kajadian ieu teh kirang langkung sareng nalika Kanjeng Nabi Ibrahim kengeng de parentah ti Allah supados ngajugjug ka kota Mekkah. Gancangna carita urang kocapkeun geus tepi weh Kanjeng Nabi Ibrahim di Mekkah. Anjeunna kebat ka bumina Siti Hajar sadugina di ditu teu wudu. Siti Hajar ngaraos bingah tan wates wangen. Satu tasna silih bageakeun. Pok Kanjeng Nabi Ibrahim naroskeun kumaha kaayaan Ismail dina wangkid harita. Tetalangke barabat Siti Hajar ngadongengkeun sagala anu kajadian di Mekkah saditinggalkeunna ku Nabi Ibrahim. Ditungtung keterangan ti Siti Hajar kakarakan nyahoan yen harita Ismail geus miang deui ka tempat pamoroan. Nabi Ibrahim nyarios ka Siti Hajar yen anjeunna harita mah bade nungguan Ismail dugi kamulang di tempat pamoroan. Jauh moal burung cunduk anggang moal burung datang. Saatosna Nabi Ibrahim 20 dinten di Mekkah
Akhirna nu dianti-anti teh sumping. Ismail kalih rombongan anu bubujeng tos cunduk ngabring arasuk ka Mekkah. Sadugina di bumi kalayan jonghok sareng garwana Ismail teu kinten ngaraos bingah dumeh anjeunna ngadangu wartos yen ramana anu harita teh kantos tepang nuju ngantosan anjeunna di bumi Siti Hajar. Kalawan rasa sono anu meh teu kaampeuhkeun celing wae Ismail ngagedig muru ka bumi ibuna. Sadugina di bumi Siti Hajar pangarang teu bisa ngagambarkeun kumaha patepungna dua insan antara anak jeung bapa anu geus sakitu puluh taun teu pajonghok. Di poe eta Kanjeng Nabi Ibrahim meuseuh Ismail ku sagala elmu pangaweruh kalayan pinuh ku kamemet. Kocap dina hiji poe isuk-isuk harita teh manuk recet di sarada cinggeleber tina dahan hiji kadahan anu liana bari ngiciskeun jangjang anu pinuh ku ibun. Katingali sang surya geus moncorong nyaangan buana panca tengah baris nyakseni kana rumingkangna sakung jalma di alam dunya. Di hiji imah kabireungeuh aya dua jalma anu keur diuk pahareup-hareup siga anu eukeur magunemkeun hiji hal anu kacida pentingna. Eta teh tayalian Kanjeng Nabi Ibrahim nuju dideheusan ku putrana anu kiwari nuju nampi didikan tinu janten rama perkara bag-bagan agama. Sateacan pun emang neraskeun ieu carios mangga urang sami-sami imetan sining Al-Qur'an dina surah As-Saffat surah ka-37 di ayat 102 dugi ka ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nya barang manehna sawawa usaha bareng jeung bapana pok Ibrahim nyarita, yeuh anaking saestuna ama nenjo dina impian ama rek mencit hidep cing pikiran kumaha putusan hidep. Manehna Ismail ngajawab, nun ama mangga lakonan sanis kanten anu diparentahkeun ka ama. فلما أسلما وتله للجبين. Nya barang maranehna duaan geus sumerah jeung manehna Ibrahim geus naleukemkeun pipi anakna ngagolerkeun. وناديناه أن يا إبراهيم Jeung kami cumeluk ka manehna, yeuh Ibrahim, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. saestuna maneh geus ngalakonan parentah tina impian tea kalawan nya saestuna nya kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. إن هذا لهو البلاء المبين. Saestuna ieu teh cocoba anu tetela. وفديناه بذبح عظيم. Jeung kami geus ngaganti manehna Ismail ku pepencitan anu gede, domba anu lintuh. وتركنا عليه في الآخرين. Jeung kami geus ninggalkeun conto di manehna pikeun jalma-jalma anu pandeuri. سلام على إبراهيم. Kasalametan ti kami keur Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين. Tah kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun
kahadean. إنه من عبادنا المؤمنين. Saestuna manehna teh ti antara abdi-abdi kami anu ariman. Kadangu Kanjeng Nabi Ibrahim ngawitan muka paguneman. Anjeunna netelakeun ka Ismail wireh Allah Subhanahu wa taala parantos ngalungsurkeun de parentah ka anjeunna ku perantawisan ngimpi dina 3 wengi noron. Ismail tumaros ngeunaan parentah anu didugikeun ka ramana sarta masihan karegregan kana manah Kanjeng Nabi Ibrahim. Dawuhan Ismail saupama putra kengeng terang naha naon parentah ti Allah ka jeung rama teh. Mugi bae putra tiasa ngabantos kana perjuangan jeung rama dina ngajalankeun parentah Allah pikeun nangtungkeun agama di ieu dunya. Pok Kanjeng Nabi Ibrahim ngawalar sabenerna ama berat nepikeunana ka hidep Ismail, tapi kusabab ieu mah parentah Allah anu murbeng alam sakabeh tur urang oge ciptaan anjeunna nya ama eueuh alesan pikeun nolak kana ieu parentah. Dina wahyu anu ngaliwatan impian ama diparentah ku Allah Subhanahu wa taala supaya mencit hidep kasep. Heuleuh waktosna seep cagah urang teuneun dihaneulem hieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.